Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anuku simkuring dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, mudag-mudag impian. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna pikeun teung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Kanggo wargi sadaya anu manco kana yeu carios beyel khusus Kang Haji Eka, Kang Rusda, Kang Haji Wawan, Kang Haji Nana, Kang Ajat, Kang Engkus, Kang Syarif, Kang Wowo, Kang Sahabudin hapunten bilih seueur kalepatan. Wabil khusus ka anu gaduh dongeng hapunten bilih ayanu karobih dina carios nuhun keun tawakuf saageung-ageungna. Mangga nyangga keun mudag-mudag impian bagian ke-10. Ngancaan oge saminggu-minggu acan, berita kriminal dina TV teh kurang. Paminat tinu ngalalajoanana, cikeneh geus rame Dewi diaromongkeun da tadi peuting jeung isuk-isukna geus aya Dewi berita nu ngaguyurkeun halayak loba. Seorang gadis cantik ditemukan mati dalam keadaan telanjang. Kitu judulna nu ditulis make huruf kapital, dihandapeun nu mawa acara nu keur maca keun beritanya. Diduga gadis berinisial E itu adalah gadis yang terpampang di kotak teh merek Nikmat yang diproduksi pabrik teh PT Oji. Ada yang menduga dibunuh oleh pacar gelapnya yang merupakan komisaris PT Oji berinisial R. Jeung loba Dewi berita dina versi lain. Nyangaran-ngaran reporter, barisaan pisan ngolah berita aktual dicampur imajinasina nu penting bakal loba nu ngalalajoan. Komo Dewi di medsos mah mun kurang-kurang cerdas weh nu lalajo atawa nu macana teu disaring Dewi tur langsung dibelewekeun niscaya pasti weh percaya. Komo Dewi di pangalengan jeung di pabrik Ojina. Loba nu percaya mun eta nu paeh teh bener salingkuhan bosna. Rafli nu harita dititah nempo kana HP Anita di kantorna. Leres ieu teh, Kang, ceuk Anita nanya, sanggeus Rafli anggeus nempokeun berita soal paehna Erna di salah sahiji portal berita media sosial. Rafli teu ngajawab salain nempokeun pamandangan anyar dina panon Anita. Pamandangan endah, Rafli nu longit tisaprak maotna Rosma jeung Rafael 2 bulan kaliwat, ayeuna panggih Dewi. Rafli seuri. Kumaha Anita weh? Rafli karek ngomong sanggeus lila diteteup awewe hareu peunana bari neruskeun kutak ketik dina laptopna. Nyusun rencana neruskeun ngawangun apartemen garapan PT Mawar Graha nu geus lila katunda. Kang, leres teu? Anita nanya Dewi. Penting. Leuwih penting batang nganggeuskeun nyusun program, Neng. Hanjakal seuri lalaki ekstra limitedna seurina leungit Dewi dina panon Anita nu terus jempe, mangnyieun keun kopi heula keur Rafli. Manehna apal pisan bari ukur tina gerak awakna mungkul, mun Rafli keur embung diganggu. Matak sanggeus kopi diteun-deun dina meja, Anita terus ngusap-ngusap buukna Rafli heula samemeh diuk. Neruskeun nulis konsep pagawaanana. Ker.
Ngan teu lila Pak Irianto nelepon Rafli, ngomongna ayeuna pisan manehna kudu dipariksa nu aya kaitanana jeung paehna Erna. Pak Aceh isuk rek ngayakeun pres release. Cenah nu langsung ku Rafli disanggupan ngajak Anita ke urmaturanana. Hayu, milu moal. Keun master plan mah bunina weh sina nyetakna. Sakalian urang ke aka indungna almarhumah, urang nanya rek dikubur keun di mana almarhumah engkena. Gening Kang Rafli apal, memangna Erna urang mana. Sanggeus ngenya keun, karek Anita kafikiran Dewi, dan nepineun ka ayeuna manehna teu nyaho pisan asal usul Erna. Tapi harita maah manehna caan loba tatanya da apal Rafli dange tieu maah rada hese diajak ngobrol, seensi jeung gampang kasinggung. Sanepina di rohangan Pak Irianto, didinya geus aya oge tatang nu sarua rek dipariksa. Dipariksana bari ngobrol weh jeung Pak Komandannya, Pak Rafli danu pentingna maah alibi Pak Rafli jeung pernyataan Bapa bener henteuna boga hubungan khusus jeung korban anu ramee dituduh keun ka Bapa. Kabeneran nu mariksa teh Pak Komar, jadi moal tegang teuing ngajawabna. Dipariksana oge di rohangan Pak Irianto nu harita langsung nempokeun film dina hapena nu di video keun waktu Pak Irianto ngadatangan TKP. Geus nabugi gening, Pak. Kira-kira geus sabaraha lila maotna. Bari rada ngabirigidik oge Rafli, wani oge nanya keun. Perkiraan tina ciri-ciri mayit, 96 jam ti waktu kapanggih. Tahieu barang bukti sawatara nu kapanggih maah. Jawab Pak Irianto bari nunjukeun peso dapur panjang nu seukeut jeung du plastikan. Ditambah foto urut tapak sapatu mangrupa tapak dasar sapatu anu baseuh. Pangahirna Pak Irianto nempokeun kancing hideung sagede duit kencring nu sawataraan ngagetkeun tatang nu panona reet Dewi kana beung ngeut Rafli ngan kituna teu lila da sukuna kaburu dijejek ku Rafli. Kunaon Pak Tatang, halap-hap? Komo geus kitu ditanya ku Pak Irianto nu terus dijawab ku manehna. Hihi, aya kitu Pak, bari seuring ngaheheh. Tatang jeung Rafli teu lila dipariksana da masalah kajadian maah duanana sarua ngajawab teu nyaho. Matak sanggeus Rafli nyieun pernyataan teu boga hubungan khusus jeung Erna keur kaperluan pres release maah duanana oge bisa baralik Dewi. Ngan ari tatang maah ti Banjaran teh ngenca ka arah Pangalengan sedengkeun Rafli jeung Anita maah lempeung satik, eureun di imah urut Pak Asnawi ngabejaan mun Erna nu paeh di Villa Pangalengan teh sabenerna wati. Naha ari goak teh harita Bunengsih, pamajikanana Pak Asnawi, saharita ceurik bari ngagebugan Rafli nu teu satik oge nangkis atawa ngalawan. Kabeh oge da gara-gara sia, anjing, gara-gara sia. Kang Apong, Kang Asnawi arasuk penjara kabeh alakan sia. Kitu cenah, awong-awongan. Nempo kitu, Anita nu harita rewas oge, ari nempo lalaki nu dipicintana di teung geulan bari teu ngalawan, teu bisa cicing. Matak serenteng teh Anita ngajeunggut buuk Bunengsih. Sahanu salah make rek maehan anak tere. Sahanu salah waktu anak maneh nyulik salaki Kang Rafli nu ampir paeh. Nurustu jung siah. Cuul dog-dog tinggal igeul, tungtungna Bunengsih ninggal keun Rafli. Males ngajeunggut buuk Anita patarik-tarik jeung karek eureun sanggeus dipisah keun ku sababaraha jalma nu cingtorojol kadinya sanggeus ngadenge sora awewe cingjerit di jero imah. Ieu teh aya naon? Jeung kunaon maneh cicing wae?
Hiji lalaki pangkolotna nu bio misah keun saharita nanya ke Rafli nu keur dio. Ewo bener napa? Kemun misah keun pajar keun abdi ngoroyok. Matak antep weh sina salah sahiji sadar. Jawab Rafli tenang bari nitah Anita diuk Dewi. Ieu asalna kumaha? Lalaki tadi geus nanya Dewi nu ku Rafli dijawab ku nyaritakeun maksudna nepungan Bu Nengsih tiawal datang nepikeun ka ayeuna. Oh jadi nu dipaehan di Pangalengan Siwati. Naha dina TV mah geuning ngaranna Erna. Enya awalna mah abdi ge nyahona Erna. Tapi lila-lila manehna ngakuati da abdi curiga kana ciri-cirina. Karang dina longeun katuhuna. Lain manehna teh keur buron? Cenah mah kasangkut oge jeung si Asnawi, Bapa Terena? Bapa geuning apal? Abdi jeung indung abdi nu rek dipaehanana teh, Pak. Kurang kumaha coba? Ku abdi manehna dihampura malah diberi pagawean keur bekel hirupna da kamari maah katempona geus bageur. Geus insyaf. Kari-kari indungna kieu. Padahal abdi mah rek nanya. Isuk layonna rek dibawa ti rumah sakit. Rek dikubur di mana, kitu. Ngadenge tuturan Rafli kitu, kolot nu nanya malik ke Abu Nengsih. Tah kadenge teu, Nengsih? Rek dikubur di mana cenah? Di dieu? Saha nu rek mulasarana. Urang dieu mah tong borong ngubur kulawarga maneh, katincakan oge geus sarangeu keun. Dabongan manehna ari keur beunghar panteu wauh jeung tatangga. Kumaha Kang Otoy weh? Geuning kumaha aing? Dulur lain, baraya lain. Geus cok aing mah sina dikubur di Pangalengan weh. Di dieu mah bisi ngajunjurigan, dijawab ku lalaki nu sing horeng ngaranna Otoy kitu. Bu Marni meni pias beungeutna jeung langsung weh ngomong ditujukeun ka Rafli. Enya jang kubur keun di ditu weh. Ngan mun bisa emah tinggalan duit di dieu, keur tahlilna. Bener-bener nini-nini teh orwodol ewo kaira pisan geus maah nyerah keun anakna di Pulasara Batur. Teu kireum-kireum menta duit deuih alesanana keur biaya tahlil. Tapi ku Rafli angger diheuweuh keun bari ngodok tas rangselna ngodok duit gepokan 5 juta nu ku manehna setengah dibikeun ka Abu Nengsih, satengah Dewi dibikeun ka Amang Otoy bari ngomong. Bagi keun satik keur nu milu misah keun, sabagian Dewi keur Mang Otoy, buruh pangnyiun keun surat pernyataan penyerahan penguburan wat ka RT. Kemuun anggeus anteur keun ka kantor abdi. Ongkos kedigantinya. Geus ngomong kitu maah, Rafli jeung Anita terus ninggal keun imah Bu Nengsih, nyemprung ka Pangalengan. Edoh. Nateu panggih peso teh. Heran ibu mah peso teh datara di mana-mana neun-deuna, luhurun kulkas. Sanepina di imah, Anita nempo Bu Marni keur kokotetengan di dapur nu teu sabaraha gede. Duka atuh Bu, demi meduna gaedoh maah teu ningali. Tanya gerak ka Asineng Nani atawa ka Asineng Ela. Peso nu gagangna kai lain. Di edoh nu keur ngumbah piring di tukang eun imah ngajawab sarua tarikna jeung sora Bu Marni. Lain eta. Eta mah mintul. Ieu mah nu gagangna plastik warna hejo, lancip jeung seukeut, paranti ngureutan daging. Anita ngarandek di lawang panto sanggeus ngadenge peso seukeut lancip warna hejo nu disebut keun Bu Marni dieu. Pikiranana langsung ngulampreng kana barang bukti nu ditempokeun ku Pak Irianto ka Rafli, tadi di kantor polisi. Tapi Anita ngulamprengkeun pikiranana teu lila, da terus neuteup Rafli nu keur ngonci keun mobilna.
Hayang harita manehna neuleumkun ceulina kana dada Rafli. Ngadedenge kekeun ratuk hatena nu pasti kerancang keneh ku kanyeri. Ditinggal keun Rosma nu karek pisan lahir Dewi sumanget hirupna. Berak jeung teu paitan kana obat. Komo Dewi mun ingeten ka Rafael nu asa disamber heulang neureun samemeh ka beuleum teh ngaharep bapana datang nulungan. Duh Gusti, paparin kasabaran kakasih abdi. Pencar keun bumujingna sirna keun kanyeri dina atina. Berbe cai matana ngecelak tina juru panona, turun mapai-mapai irungna nepi ka abdi wirnu terus diusap ku curugna bari ngalanglang keun lamunana. Mun sok teh anjeun Kang abdi moal ingkah salengkah, tetep micinta akang. Kang Rafli. Penyamun sok mamalah hirup kitu teh ninggang ka adiri sorangan, terus wasa jeung boga tanaga. Dipaihan sahawai nu ngalaku keunana. Panggih caan, Bu. Korejat maneh nangorenjak. Lamunanana pegatku sora tarik di edo. Sidik oge encan. Kumaha ieu ngureutan daging dapaeso ieu mah mintul, doh. Nempo Bumarni jiga nu kabingungan, Anita nyampeur keun milu neangan. Kukulutrak kana lomari, kana sangku-sangu jeung dodongkoan ka kolong-kolong. Tapi di teangan oge nepi ka isukna eta paeso lebeng teu kapanggih nu akhirna kapopoho keun dari weuh lalajo erna dikubur keun di pajaratan deukeut makom Rosma jeung Rafael nu dikawal puluhan polisi. Sedeng keun isukna siaran TV geus rame Dewi waeku berita dua jalma nu meuleum imah Bumarni geus ditewak polisi, saminggu leuwih tisaprak Mang Dudung, Kang Rosad jeung si Kojek dibebas keun ku Rafli. Saha ngaranna jeung urang mana cenah? Rafli oge nu pangheulana nelepon Pak Irianto bari beung utna ayeuna ka tempo rada bungah. Korin jeung korun. Aslina mah urang Karawangan geus lila di Bandung, Pak. Sarua Pak Irianto oge sorana garing nanda keun keur bungah. Nyaho ti mana, eta meni tereh nyahona. Aya nu nitah teu. Kumaha nya ngajelas keunananya? Asalna bapa jeung anggota, mariksaan HPNA erna. Terus manggihan WhatsApp obrolan antara dua tersangka yeu jeung erna nu nyebut-nyebut ngaran Pak Rafli, Pak Tatang jeung Roni. Tapi kadieu nu nitahna jelas erna tapi anehna akrabna jeung Roni, malah nu mayarna oge Roni. Lah kadieu isuk ngarah jelas jeung dua tersangka geus dipariksa. Nut, kadingi ku Rafli telepon dipegat keun ku Pak Irianto. Bener eta nu ditewak teh asli nu meuleum imah urang. Bumarni jeung Anita nu nangtung tukang ngeun Rafli langsung weh nanya. Positif, Bu. Ngan nu nitahna antara erna jeung Roni. Isuk cenah pastina. Roni ayuna keur dilacak, nungguan HP naon. Mun geus on karek kekanyahoan tempat nyumputna. Roni, urut salaki aing kitu? Anita nu mimiti kaget sanggeus Rafli nyebut keun ngaran nu nitah ngabiuleum imah Bumarni. Mun Roni urut salaki aing, jigana aing oge sasaran sabenerna tapi Rosma jeung Rafael nu jadi korban jiga baheula, aing nu ditargetna ngan salah, malah Rosma nu diculikna, gerentes hatena bari ras inget ka Rosma jeung Rafael. Roni, biadab sia, paehan Kang, paehan. Kajion abdi nu di penjara na. Saking emosina, Anita kalepasan ngagoak kitu bari berudiuk emok nang keupan suku Rafli nu kaharanan jeung kaget nempo awak Anita anu ngadeg-deg dibarengan ku panona anu biureum seukeut jeung liar. Kunaon neng? Kunaon?
Istighfar geulis, istighfar. Bu Marni nu gancang ngomongan bari ngadedekeun sirah Anita kana dadana. Tapi Anita gewat ngaleupas keun diri. Nangkeupan Dewi suku Rafli nu masih bingung kudu kumaha. Si Roni Kang. Si Roni jelema jahat, pasti urut salaki abdi, tewak ayuna kaang. Dewi Anita jejertan bari awakna minkin ngadeg-deg, tanggah kana Rafli. Kenya ayuna urang tewak. Neng nyaho teu imahna. Rafli ngajawab bari terus cingogo, ngelapan cipanon Anita ku tonggong leung-leuna. Tenang keun heula geura, cing tenang ngarah puguh akang kudu kumaha. Cok Rafli Dewi bari terus ngabopong awak Anita, dibawa ke kamarna. Roni tilas tatanggina tatangkang. Hayu tatangna sinaka dieu, abdi ngiring, hutang nyawa kudu dibayar nyawa, Kang. Anita masih dibopongan oge masih ngomong. Nganteu dijawab. Ku Rafli ukur dicium tarang. Penyasok engke milu asal eneng tenang heulanya, geulis. Jawab Rafli Dewi bari nyarekeun Anita dina kasur, terus pipina nu baseuh dielaps Dewi ku tonggong leung-una. Sakali Dewi Rafli nyium Anita, tapi ayeuna maah lain kana tarangna tapo kana biwirna nu langsung weh nenangkeun Anita nu awakna eureun ngadeg-deg diganti ku dadana nu rurutuk teu puguh. Hayang Dewi tapi mun mentah, era. Pouting harita mah Anita bener-bener asa jadi ratu saja jagat. Sare tibra dara rasaana maah asa sapouting jeput. Samemeh saree diusapan bukna jeung disimbutan ku Rafli nepikeun kaadatang jeung inditna tatang oge teu nyaho dititah Rafli. Harita kenesina nepungan Pak Irianto, ngabantu newak Roni. Mun ngajelaskeun lokasi Roni ukur dina telepon moal pareletang, ke Pak Irianto kudu neangan heula. Mending ayeuna sampeurkeun, tunjukeun langsung. Rafli nekenkeun kitu ka tatang. Keur tatang sorangan nu geus kahutangan budi ku Rafli. Ngarasa geus dinakeun darajat hirupna ku Rafli, nu awalna ukur makelar tanah, tina waktu nu singkat ujug-ujug dipercaya mimpin pabrik anu sakitu gedena, nya moal nolak bisa pisan. Siap, Pak. Harita oge tatang, bari keur rada tunduh, langsung ngacir ka Bandung, janjian dina telepon jeung Pak Irianto engke papanggih di Parapatan Cimindi ngarah teu jauh teuing ti lokasi apartemen Roni di Cibabat, Bandung Barat. Jam 2 pauting manehna karek dipanggihan Pak Irianto nu datang 2 mobil jeung 5 urang anak buahna. Pak Tatang apal kamarna teu? Mun bisa maah ulah nepikeun ka atatanya heula, bisi kaburu keambeu ku si Ronina. Cok Pak Irianto masti keun heula di Parapatan Cimindi samemeh ngajug-jug apartemena Roni. Apal atuh Pak da kamari ieu, abdi sa apartemen. Kahalanga 3 kamar ti kamar abdi. Nya geus kitu maah, teu nunggu lila-lila, kamar Roni langsung diguruduk. Kapaksa polisi ngadobrak kamar da sanggeus sababaraha kali diketok jeung digedor Roni teu ngajawab komo muka panto maah. Tembak sukuna mun ngalawan maah. Meni ngabirigidik tatang ngadenge waktu Pak Irianto ngomong kitu samemeh salah saurang anggota nu awakna panggedena ngajejek panto nu sakali ngajejek ogi eta panto langsung muka. Blesat polisi nu awakna pangleutik Meni sakilat norobos asup ka jero bari nodongkeun pestol kahareup. Bra. Terus kadenge ti jero jiga sora panto ditajong. Jigana panto kamar mandi. Beurit nihil komandan. Terus polisi leutik tadi kadenge ngajerowok kitu. Nu lain jaga di luar.
Keun saya jeung Pak Tatang weh nu asup. Pak Irianto terus ngomong kitu ke anggotana bari nitah Tatang supaya nutur keun manehna. Ari di jero, Tatang ukur bisa ulak ilik mungkul da teu nyaho kudu kumaha. Pak Komar ka jero. Cenah ceuk Pak Irianto, nu sanggeus Pak Komar asup langsung dititah moto baju piamah hideung. Sakali Dewi Pak Irianto nitah moto, ngan ayuna maah motona kudu didiu keut-keun kana bola urut kancing nu geus eweuh jeung moto kancing sesanu masih napel dina bajuna sagarede duit kencering 100 perakan. Kancing hideung. Sagede duit kencering. Grentes hate Tatang, ras kana kancing nu dibikeun Toni nu kumanehna diserahkeun Dewi ke Rafli. Coba teangan Dewi bisi aya HP atau pitunjuk lain. Beres motoan baju, Pak Irianto geus marentah Dewi ke polisi leutik nu tadi panghiulana norobos ke ajero. Siap dan. Jawab si polisi eta meni sigap jeung terus ngaprak sagala dibuka jeung dielik-elik. Pak Komar coba foto heula yeu. Rarasaan. Ngan teu lila Pak Irianto ngomong kitu bari dongko teh nunjuk kana sapasang sapatu nu katempona maah eu meul baseuh. Coba dampal sapatu yeu baseuhan saatik. Sanggeus sapatu eta rengse difotoan sababaraha kali, Pak Irianto geus nitah kitu Dewi ka Pak Komar nu terus mawa sapatuna ka kamar mandi. Cing urang tapakeun kana lantai. Sanggeus dampal sapatu di baseuhan, sapasang sapatu eta diteun-deun dina lantai sakeudeng, terus diangkat Dewi ku Pak Irianto, dibikeun ka polisi lotik tadi. Nyesakeun tapak basah urut dampal sapatu dina lantai. Identik. Teu salah Dewi. Ceuk Pak Irianto bari nempokeun foto urut dampal sapatu di lantai villa tempat kapanggihna Erna paeh ku peeso gagang hejo. Sikepna nu jiga bungah pisan. Sapatu. Tapi lain Dewi ari Tatang maah da harita maah langsung weh tarangna kerung tanda manehna keur mikir. Mikir sapasang sapatu eta, dararasaan maah teu salah. Eta pan sapatu nu dibikeun ku Toni ka manehna, terus diberekeun Dewi ka Rafli di rohanganana bareng jeung kancing hideung. Tapi kunaon ayeuna geus aya di dieu Dewi, teu kaotakan ku aing maah. Grentesna Dewi. Nganti harita, manehna salain tambah hormat kana kapinteran Rafli dibarengan sieun nu sabener-bener sieun ku bosna nu salila ieu kalem teh jigana boga sisi lain nu moal bisa kateuleuman. Ngalindungan kulawarga jeung jalma-jalma nu deukeut ka manehna teh lain saukur di pikiran tapi diprakeun jeung rapih pisan nepikeun ka musuhna teu saladar, nyaho-nyaho geus cing jarungkel. Dan, Komandan, HP Beurit aktif. Aktif. Memang nilu-nyilidik kasus jeung reserse maah loba kejutan. Datatang geus rewas Dewi wae, waktu ngadenge anggota polisi nu pangcicingeunana jeung di kacamata ngajorowok kitu nyampeurkeun Pak Irianto. Nempokeun gambar mirip Google Maps dina HP-na. Nit. Ieu pan imah Pak Aceng, John. Pak Irianto ngomong kitu bari nelek-nelek HP polisi nu di kacamata tadi. Lain atuh Pak. Ieu mah tukang eunana. Imah Kombes Effendi nu pindah ka Makassar teh tapi sok disewakeun. Edan muun kitu maah si Roni, salila yeu bisaan. Nyumputna asli di nu caang. Katipu urang, salila yeu. Hayu, sikat. Cok Pak Irianto bari terus siap-siap Dewi rek newak Roni.
Pak Tatang bisa balik Dewi ke Pangalengan. Nuhunnya bantuanana. Di luar apartemen, Pak Irianto nyempet keun nganuhun keun ke Tatang nu saterusna balik nepungan Rafli, ngalapor keun hasil pangalamana jeung polisi pauting tadi. Sakali Dewi, cukup keur urang duaan. Insya Allah maneh salamet. Urus perusahaan. Dahar nuhat, singlar keun nu batil. Bari balik ke Aimah, Tatang bakal terus nginget-nginget omongan bosna dan rasaan sapa dan jeung sagala nu geus dirasa keun ayeuna. Memangna tiap jalma boga kasempetan sarua? Teu ngimpi-ngimpi acan jol-jol penghasilanana puluhan juta weh sabulana ditambah dipisrab ku batur ku jalma nu nyahoeun mun Tatang ayeuna mah lain Tatang makelar tanah, tapi direktur PT Oji, pabrik teh celup pangsohorna nomor 3 di negeri endah jeung loba pisan beuritna. Beuranga. Panon jalma loba geus mimiti Dewi molototan TV berita. Sababaraha stasiun malah ngayakeun live siaran langsung sang geus Pak Aceng press release nu disiarkeun di hampir tiap stasiun TV nasional. Moho keun kana sinetron atau acara hiburan lainna. Nginget kekun kana guyurna Sambo Gets TA. Malam tadi, tepatnya jam 4 WIB, jajaran kami telah bisa menangkap 2 tersangka sekaligus. 1. Pelaku pembunuhan terhadap gadis berinisial E alias W, Kahumas PT Oji yang mayatnya ditemukan di villanya yaitu tersangka R. Yang kedua di tempat yang sama, ditangkap juga tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar yang sudah lama buron berinisial A. R dan A yang ternyata ada kaitannya juga dengan kasus pembakaran rumah di Pangalengan yang mengakibatkan nyawa ibu dan anaknya meninggal. Kitu intina pidato Pak Aceng nu jumawa di layar TV nu saterusna, manehna dikurubutan wartawan nanya ku mangrupa-rupa pertanyaan. Totonan berita nu harita keur dilalajoan oge ku Rafli, Anita jeung Pak Herlan nu ngahaja nepungan Rafli. Pak Herlan rek nganuhun keun lantaran karek ayeuna manehna bener-bener sadar, lain ngan parusahanana wungkul nu geus disalamet keun ku Rafli, tapi nasib hirupna, mun seuk Rafli jeung Anita teu nyaram waktu manehna rek nyair keun duit di bangkuang, meureun ayeuna manehna keur diincer ku patugas nagara. Sakalian tieta manehna rek niat malikeun duit saham parusahaanana nu kamari geus diborong ku PT Oji milikna Rafli. Sabaraha gedena neng, duit Rafli nu aya di urang teh? Kitu Pak Herlan ngamimitian ngabaladah maksudna sang geus TV dipaehan da berita ditangkepna Roni jeung Pak Aswatama geus anggeus disiar keunana. Nahana ros keun, bade digaluh Dewi? Anita ngajawab tapi bari malik nanya geus kitu ngareret ke Rafli nu keur seuri. Kumaha, Kang? Bade dilepas keun Dewi sahamna? Bapak jigana siap ngagaluh Dewi. Terus Anita nanya Dewi. Ngan sakali Dewi ku Rafli ukur dijawab ku seuri. Sok cep Rafli, pokeun. Ulah kagok ka Bapak maah. Malah Bapak ngahaji ayeuna ka dieunya kahiji maah mun bisa akuisisi PT Oji ka PT Mawar Graha urang batal keun. Keunku Bapak ayeuna oge diganti duitna. Nu kadua, Bapak menta dihampura jeung nuhun pisan, mun eueuh cep Rafli jigana hirup Bapak moal satenang ayeuna. Cep Rafli? Ceuleuh keuk teh Anita seuri jiga nu ngeunah-un pisan. Geuning Bapak nyebat encep ka tukang kebon teh. Anita bari seu-seurian teh masih bisa ngaledek Pak Herlan da aneh nu biasana ngahina, ayeuna bapana ngomong jiga nu ajrih pisan ka Rafli. Ah, Neng.
Nu enggeus maah enggeus tong diungkit-ungkit deui. Pan dia bapa geus menta dihampura kaca prapli. Meni resepnya ngaloloho kolot teh. Bari beungot beurom ku era, Pak Herlan katempo sabar ngaladenan anakna. Pak Abdi maah da teu ngaraos aya sangkutan nanaon sareng bapa. Perkawis Abdi ngaborong saham maah ukur dina kertas. Keupami wangunan apartemen ku Abdi diuih keun deui da ayeuna maah teu acan tiasa bilih OJK, Otoritas Jasa Keuangan curigaeun. Ayeuna Rafli nu ngajawab. Tetep bari seuri. Kumaha pangartos? Urang teu gaduh sambetan ieu ka Acep Rafli teh. Pongkona artos di mana tukang kebon tiasa meser saham. Anita Mairan bari masih seu-seurian. Teu inga Anita, teu kautakan ku bapa maah. Ka kolot teh ngangoconan weh. Jepret couli Anita disintreu ku Pak Herlan nu nangtung terus kaluar rohangan bari ngomong. Teu ngarti lah ku utuk budak ngora zaman ayeuna maah. Cenah. Terus heheotan ditutur keun ku supirna nu harita heran, tadi dunungan waktu indit loba ngalamun, ari ayeuna balikna jiga nu bungah kacida diteteup Anita nu keur make keun jaket ka Rafli nu rek indit nepungan Pak Irianto di kantorna. Pak ayeuna mah pan kabeh geus dipariksaan. Aya nu ngaganjel keur Abdi, ari si Korin jeung si Karun. Sabenerna di mana wawuhna boh ka Aroni boh ka Erna. Sapanggihna jeung Pak Irianto, eta nu mimiti ditanya keun ku Rafli. Korin jeung Karun wawuhna asalna jeung Roni nu dipenta tulung sina nyulik Anita, titahan Pak Aswatama nu nurut kana saran Roni nu ngajelas keun mun Anita salah sahiji kunci keur ngambru keun parusahaan Pak Rafli. Alesan Roni? Ah eta mah alesan mungkul dan niat Roni sabenerna mah rek ngancam maehan mun Anita teu daek balik deui jadi pamajikan manehna. Nyada karasa meureun ayeuna maah, nu biasa mandi duit, sanggeus pisah jeung Anita hirupna ancur, bandana oge nu nyesa tinggal sa mobil-mobilna. Poh kitu si monyet teh. Gede keneh duriat meureunnya. Terus gening si Korin jeung si Karun, mun dititah Roni nyulik Anita, tapi gening malah meuleum imah Abdi jujutanana kumaha eta teh, Pak. Sidik bapa oge asalna maah bingung, tapi eta ku hebat-hebatna Erna, nu mayar si Roni tapi si Korin jeung si Karun malah miheula keum nedunan pamenta Erna nu nitah meuleum imah Bumarni da hayangna maah nu araya di jero peuting eta paeh kabeh. Astagfirullahaladzim, auzubillahi min zalik. Ngadenge panuturan Pak Irianto, Rafli diugna meni ngadeng hak maca istighfar. Naon alesanana si Erna meni ka telenges nepi keun ka hayang ngumpur keun kulawarga Abdi? Sanggeus pangacianana kumpul, Rafli karek nanya deui. Loba alesanana maah. Kahiji jigana pan pernah manehna ngalongok Pak Apon di LP, nempo bapa jigana watireun nempo awakna nu geus ragas. Jaba dihukumna pan saumur hirup, timbul deui meureun nyeri hate jeung dendamna hayang males. Kaduana cok si Korin maah, Erna pernah panggih jeung Bumarni nu waktu ngobrol ngan ngagogoreng wae malah cacaduan ngahampura ka awati. Jigana ibu teu nyahoeun harita mah teu nyahoeun mun Erna teh watinya, Pak. Gila, Abdi mah bener-bener teu ngarti. Padahal manehna teh geus disalamet keun hirupna ku Abdi, dihampura waktu nyulik pamajikan. Malah dibere pagawean ku Abdi. Da komo mun bisa mawa diri maah, harepan jadi artis oge bisa. Tapi memang dasarna dasar kerak naraka, heese dirobahna.
Ceuk Rafli ngomong sorangan jika nu nyalah keun diri sorangan. Tapi sakali Dewi, kumaha carana nepi keun ka si Korin jeung si Karun malah leuwih nurut ka Erna. Tah eta bedana lalaki jeung awewe, si Roni maah lalaki sakumaha loba duitna oge moal bisa mere nu leuwih. Beda jeung Erna, manehna maah boga banda nu kadang hargana leuwih ti duit. Naon, Pak? Tilu poe saacan eksekusi meulum imah Bumarni, si Korin jeung si Karun, sapeuting diberengasaan apem Erna jeung dijangjian mun urusan geus beres malah jatah nampolna rek dibere saminggu sewang. Astagfirullahaladzim. Sakali Dewi Rafli ngageledak keun tonggongna kana panyarandean korsi. Dasar asuhan setan. Gorowok hatena nu teu lila izin balik heula. Rek bebeja ka indung namun kesanggeus 100 poe pamajikan jeung budakna rek nukuh Anita. Mun bisa mah tong kudu nampol heula, sahenteuna sugan nyabak-nyabak wae mah meunang. Meureuun. Balik ti kantor polisi, teu balik Dewi nepungan Anita tapi balik ke Apangalengan, rek ngabejaan indungna mun nu ngabeuleum imahna teh ayeuna maah geus jelas ditahan Erna. Tapi sanepina ka imah, indungna malah katempo keur nyarekan Bi Edo. Maneh meuro nu ngalaungit keunana, Edo. Maneh maah sakitu limpauranana oge. Kamari yiu ge waktu remote longit ge maneh teu ngaku da poho dikeu-keueuk kabawa ka imah maneh. Ibu hayang lalajo TV oge teu bisa. Ah, ibu maah, ceurik yo gera edoh maah. Sumpah, butuh terang. Tapi Bi Edoh tetep nolak. Pongkohna ibu maah artos seueur, meser Dewi wae atuh, dieu abdi ka pasar. Bi Edoh malah malik ngaheurewian da moal ngaku ieuh nepi ka apayeh oge. Kitu teh bari seuri ka Rafli nu ngiceupan. Bi Edoh moal daek ari kudu nyalah keun Rafli nu ceuk dirina maah pangbagiurna sanggeus manehna aya di dieu. Mindeng mere duit lain satik bari teu kudu dipenta. Matak Bumarni nyarekan oge, dilawanna ukurku seuri tibatan betus yen nu mawa paeso teh Rafli, 2 poe samemeh ribut mun Erna payeh. Bi, cing pangieun keun kopi. Teu lila Rafli menta dijieun keun kopi, nu gewat weh dijieun keun. Sanggeus jadi karek dibikeun ka Rafli nu susulumputan ngeupeul keun 2 lambar ratusan nu dikeupeulkuh kana leung-una. Ibu sina ka dieu. Penyacep. Al. Kus, gewat ibu sina ka dieu. Ceedoh rek nyebut alhamdulillah oge teu diteruskeun da dipegat ku Rafli bari ngiceupan Dewi. Rek naon? Teu kudu digeroan gening da indungna ngadengeun, ngeupeulkeun duit oge nyahoeun, nu teu nyahoeun teh tara-tara tisasari anakna jiga nu ngahaja rek ngajak ngobrol. Nya Rafli oge harita mah teu loba omong. Derek dek weh manehna nepi keun niatna hayang nuku heula mun geus 100 poe na Rosma jeung Rafael maot. Syukur weh ibu maah batan kamari hariwang bisi maneh kapohoan kokorobet. Nya ari ukur nukuh maah ibu satuju. Ngan muun kasin, keatuh cing sabar ngadagoan taneuh kuburan Rosma jeung Rafael padet. Bumarni ngajawab bari jeung bunga da teu betah geus ampir 3 bulan ieu manehna teu nempo anakna berak. Geus kitu mah Rafli karek bisa sare. Hudang-hudang sanggeus sirahna aya nu ngusapan. Pas hudang gening aya suku nu numpang dina beuteungna. Reet diret teh Anita keur ngekepan bari bulunyah belenyeh. Ngarep sakali Dewi weh biwirna digayem buruh nyusul jauh-jauh ti Bandung ka dieu.
Hoyoong, pokna, padahal Rafli masih lulungu. Jeletot beutung Rafli diciwit. Aduh. Rafli puguh we ngejereta, terus nyanigir keun awakna nyang haraupan ratu sajagat. Ngomong naon biu? Ceuk Rafli bari gigisik. Hoyoong. Hoyong naon? Jawab Anita bari nempel keun curug kana bibirna. Keur mah eu keur tita tadi mikir keun apem, ayeuna nyampak pisan. Atuh Rafli hudang rek minuhan pamenta Anita. Rafli geus hudang. Mun geus anteu keun heula si edoh ka pasar, rek meuli paeso. Duh. Ceuk Rafli. Nafsuna disambar korot da indungna kejam pisan nitah komisaris PT Oji ka pasar. Jabang anteur keun di edoh. Poe ieu mah Allah teu adil. Cenah bari turun tina ranjang, ninggal keun Anita nu dadana ngadadak karasa ungap. Tilu poe tidinya. Di luar pager villa tempatna Erna dipaehan, ti isuk keneh geus rame dari but kabar poe ayeuna rek biaya keun rekonstruksi kasusna bari mawa pelakuna nu geus 4 poe katingali wae dina TV bari tetep teu uday keun ngaku mun manehna geus maehan korbanna. Malah nuduh paling oge titahan Pak Aswatama, pelaku korupsi tea anu bareng waktu ditangkap ku polisina. Demi Allah, sumpah abdi mah teu ngarasa maehan. Teu boga motif, teu boga dendam atawa kangewa. Paling oge titahan Pak Aswatama da korban urut sekretaris sakaligus salingkuhanana. Kitu jawabanana waktu ditanya reporter teh. Beda jeung pernyataan polisi nu sarua teu robah. Peradilan urang hampir teu butuh pangakuan. Kasus sianida tersangka teu ngaku, Jenderal Sambo teu ngaku. Tetap divonis hakim. Sarua jeung kasus ieu. Barang bukti kancing nu disita di TKP jelas kancing baju piamana. Tapak sapatu geus dipariksa ku saksi ahlina, tapak sapatu manehna nu disita di apartemenna. Ngan barang bukti paeso wungkul jigana sidik jarina ngahaja dielap matak teu kapanggih. Tapo saya meyakini jika dina pasal 183 KUHP. Hakim bisa nyidangkeun perkara sahanteu henteuna aya 2 alat bukti. Kitu cenah. Wahyu maah si koplokna weh nu berbelit-belit. Kudu dihakiman ku urang-urang ieu maah. Cok nu ngobrol gundukan belah kidul. Podaran Dewi weh. Cok nu laina. Podaran. Paehan si anjing, kamaro geus ngotoran urang dia nuduh Rafli pelakuna. 1 jutong diberi hirup Dewi. Podaran. Untung didinya geus disusupan intel. Mun teu, bisa-bisa aya kajadian anu leuwih gede. Matak rekonstruksi jadina batal. Sanggeus intel ngabatalkeun situasina nu matak malikeun Dewi mobil nu mawaroni ka arah Bandung. Dewi bari eta ogi aya hiji 2 jalma marake motor, nyoba ngudag bari ngacung-ngacungkeun pakarang. 4 bulan kaliwat mun nempo hitungan tanggal tina kalender maah. Tisaprak Rosma jeung anakna maot. Akhirna Rafli jeung Anita jadi oge ka abale nyungcung. Pak Herlan oge ngayakeun hajat gede da ayeuna mah nyaho mun Rafli, parusahaan jeung kakayaanana ampir teu kaukur. Leuwih gede jeung leuwih loba batan manehna. Anakna Nuranda teh diriariana alah batan parawan da make seserahan sagala. Geus kitu polisi nu jaga oge teu jiga biasana hiji 2, tapi rapek dan nyaho meureun mun minanantuna besan gegedugna polisi sa Jawa Barat. Kaleresan cap Rafli,
Minantu abdi putrana Kapolda. Oh minantu abdi? Anjeuna pan putrana Jenderal Aceng. Teu ditanya oge, kutamuna, kitu jeong kitu ngagul-ngagul keun minantuna nu hebat jeong beunghar. Padahal dina Quran, Allah geus ningetan yen dunya mah saukur tempat ngagul anak jeong banda padahal saestuna ngabobodo. Jiga Rafli, teu jiga jalma beunghar nu lain. Bulan madu aya nu ka Turki, nu ka Singapura, ka Amerika monyah-monyah meakeun duit. Manehna maah malah Anita ka imah anyarna nu ayeuna maah dilantei dua keun da dina fikirna di dieu maah hawana tiis. Nuluh nu handap muun keur tiris mah sarwanana pansok gampang lapar. Wah rarasaan urang dilicikan yeuh kumarane. Cok Rafli bari make keun helm kana sirah sorangan da maen gaplehna eleh. Ongkohna Raflina, nyaho ayeuna teh malem pangantenan, kalah ka ngajak Tatang, Tony jeung Sobur, supir indungna anyar, maraen gapleh. Sedengkeun panganten awewena, Anita nuwuti sore ngabayang keun kumaha rasana dipurak, malah sina nyileuk sorangan di kamarna nu lega, bari jam medut. Ongkohna si Tatang lain baralik. Gerendengna bari ngalengokan kahandap tempat Rafli maen gapleh. Geus kitu manehna ngaunteung Dewi, ngalipenan Dewi biwirna nu geus las beureumna daka susut-susut simbut keur sasarean tadi. Terus nangtung, neutup tiap garis awakna nu jiga biol. Sebel, sebel, sebel. Cenah ngajerit leutik bari terus gogoleran maen game Dewi dina HP-na bari elehan oge. Aya saja mah ngutak-ngatik HP nepi keun ka manehna sadar di jam tembokna geus nunjukeun jam 2. Manehna turun botol aqua jeung nangkeupan 3 keler plastik nu eusina kue khas nu hajat urang pangalengan. Sangeus aya di teras, tutup botol oge tutup keler teh ku manehna dibuka. Sugan teh rek diinum atawa didahar. Na ari belewar teh cai mineral eta kalahka diembrat keun kahandap. Beak cai, kukuehan, ranginang, kolontong jeung ampeak, baledog-baledog keun ka anu keur maen gapleh. Tatang, Tony, isuk pan digawe. Balik geus pouting. Cenah, meni popolotot. Atuh nu dihandap Cibaru Risat ngarapet keun awakna kana tembok. Nya cok urang ge, Pak. Katempuhan weh sarareaku Ibu Ratu. Cok Tatang bari seuri jeung ngagibrik-gibrik bukna anu baso. Haha untung urang eleh, make helm. Jadi weh salamet teu baso hihihi. Rafli ngajawab bari ngakeh sugema lantaran bisa nyieun Anita ambek-ambekan. Geus baralik ka ditu, urang teu butuh Dewi maraneh. Hahaha. Terus ngomong kitu bari miheulaan asup ka imah nu sepi dan nu lain maah ti tadi oge geus sarare. Rafli naek ka luhur. Di kamar dibagiakeun panganten awewena keur baut. Kunaon bojo akang teh gening jiga nu nyeri waos? Cok Rafli bari muka lomari rek ngaganti baju jeung kaos sangsangna anu baso. Duka. Naha duka. Masih ambek? Duka. Oh hayang dipencetan heula. Duka. Nya geus satu hari ambek keneh maah, akan rek saree di kamar tamu Rafli terus leumpang rek keluar. Kaang. Naha ari gabruk teh Anita ngagabruk, nangkeup beu teung Rafli ti tukang. Sebel, sebel, sebel. Cenah. Ayeuna urang tinggal keun heula kumaha nasibna Rafli nu sapouting eta maah kapaksa kudu pasrah ti komisaris PT Oji jadi kuli ngabeduk, ngaso sakeudung dipaksa mencuk,
raup sakeudeung diciwit kudu mencuk. Pangkaning lahana pan garing jeung loba telaan dageus lila teh atau kahujanan. Lain Dewi Tatang jeung Toni. Manehna mah harita teu baralik ka imah. Malah terus ka pabrik sakalian inspeksi ngadadak ka anu digawe shipouting. Beres kukurilingan karek arasup ka rohangan Tatang, ngarobrol keun kalucuan tadi waktu disindeuhan jeung denggoran Anita. Lalakina wajah, awewena beusi, ceuk sareat maah moal hariwang keur 7 turunan maah. Ceuk Tatang bari ngaregot kopi nu cikeneh dipangieun keun ku satpam. Penyatang. Tapi duanana bari laloba duit oge teu garede hulu matak loba nu ngadoakeun. Ngan naon? Kadang Pak Rafli mun nitah sok nuaraneh. Kamari ieu sapatu Pak Roni nu titah dipaling, malah subuh-subun samemeh siwati kapanggih paeh, dititah dibalikeun Dewi ka tempatna. Ngadenge Toni ngomong kitu, Tatang jelas kaget da tadina mah teu nyaho mun sapatu eta aya Dewi dina rak sapatu di kamar Roni teh gening Toni titahan ti Rafli. Terus ayeuna nitah naon Dewi ka maneh Ton? Teu biasana nya nitah urang. Urang dititah neangan sabutang. Tapi bandar gedena. Sabu? Keur naon Dewi wae nya? Tapi leuw pasti nawakwa sangka urang. Salila cok manehna aman, laku keun weh Ton. Urang hampir sataun mimilu manehna percaya, moal nyilaka keun jeung ngabalangsa keun urang. Heuh lah percaya. Nempo maneh ge ayeuna cok urang maah bukti bagi urna. Urang Garut makelar ayeuna aya di dieu. Haha. Kaasup urang. Sabulan ngurus gudang, ayeuna chief marketing. Ngimpi gehenteu haha. Maranehna uplek ngobrol nepi keun ka kasareanana dina kursi, capek ngobrol keun dununganana. Rafli nu isuk-isuk dipaksa ku Anita kudu nginum endok meri beu-beu reumna nu dicampur jambe ngora jeung madu. Ngarah jos, sayang. Ceuk Anita bari nyokot gelas nu geus kosongna tina leungeun Rafli nu peu-peure dewian beu heungna. Hanyir jeung kukurayun meureun. Abdi sakedap Dewi bade ka pasar ngajak Nani, bade meser daging embe, kangge sateun engke sonten ngarah tambih jos. Nya. Ceuk Anita Dewi bari nyingkap keun dres panjangna nepi keun ka aping-pingna. Teuing pikiran teh ngan jos-jos wae. Jawab Rafli bari mencet irung pamajikan anyarna. Geus kitu karek ngahirup keun TV nempo acara berita nu ngabahas masalah politik. Baru-baru ini kita dengar ode mantan napi korupsi, diperbolehkan ikut pemilihan parlemen. Sekarang malah hebat lagi Otang yang juga mantan napi korupsi sudah terpilih lagi menjadi Bupati Cibiok. Reup. TV dipaehan Dewi ku Rafli nu dadana ngadadak panas da kudu nyaksian nagara pinuh ku dagelan, dipinuhan aturan nu malah nguntung keun para pejabat nu geus cacat moralna. Moal jauh, si Aswatama oge pasti kitu. Gerendengna. Penyada dina fikirna geus masti keun, Pak Aswatama jiga pelaku korupsi lainna nu diharukumna sakeudeung, caan dipotongan ku remisi tiap Agustusan jeung lebaran-lebaran keagamaan nu geus ampir umum. Napi anu lantaran berkelakuan baik mendapat pemotongan hukuman 3 bulan. Si anu 2 bulan, si anu 4 bulan. Heta teh bari ngajalankeun hukumanana di hiji keun di Kebon Waru. Sarua we jeung ngahiji keun beurit santum di sakandang keun. Silih tu keur pengalaman ngarah aman kumaha carana ngagalaksak kakayaan negara.
Gerendengna Dewi bari tipe pereket. Ewoh carana aing kudu jadi Robin Hood ari kieu maah. Cok Rafli Dewi bari gewat gaganti baju rek nepungan tatang jeung Toni nu ayeuna maah geus bisa ditanggel keun. Salah seorang ngarek dititah ngadeu keutan sipir atawa tukang masak, atawa mungkin kurir nu bisa keluar asup lapas kebon warunu atas nama undang-undang dijadikeun kandang khusus pikeun para beurit santung, terhormat. Jigana sipir maah hese di deu keutanana, Pak. Gajina ayeuna cok beja maah gararede. Teuing mun kurir maah. Tatang nu mimiti wani ngomentaran pamenta Rafli da Toni maah caan sabarahawano. Manehna ukur nengetkeun heula harita maah. Urang gajina leuwih ti manehna, naha cadu kitu kana duit. Pangarah gede lain jaminan. Mun karakter karek tah rada hese dirobahna. Matak teangan jelemanan nu karakterna jeblok, tang. Misalna nu resep judi atawa main awewe contona. Cok Rafli bari seuri. Hewuhnya. Keun urang weh Pak nu terjun, tong Toni ngarah manehna teu kaaganggu ngagawean tugas khususna. Penyasok. Ngan sakali Dewi ukur urang tiluan nu nyaho. Mun butuh finansial gede, handle mun ka handle ke ku urang digantian sabaraha oge. Siap, bos. Nya, Pak. Tatang jeung Toni hampir bareng ngajawab. Terus duanana siap-siap ninggal keun kantor. Sedeng Rafli balik Dewi ka imah da bieu geus ditelepon Dewi ku Anita nu nitah giura-giura balik. Pancuti, tapi ngemutan pada melan keneh. Enggal uih. Ieu emam sate satengah matengna ngarah wengi jos. Cenah sorana jumentil dina HP. Jos. Nya jos. Jowokna hareu paun stir bari mikir, sakali ieu rek nyoba beurang-beurang jos. Sababara poe kaharupna. Sakali ieu polisi kacolongan, teu maca desas-desus kabar di Sabudeureun Kecamatan Pangalengan. Desas-desus liar. Teu jelas ti mana sumberna nu ngabarkeun yen pelaku nu maehan awewe di Villa Tea arek divonis bebas ku hakim. Komo Dewi di pabrik ojina. Loba pisan nu geus kapangaruhan milu teu puas da ngarasa korban teh sapagawean, saperjuangan. Matak teu heran loba nu marenta izin, dina waktuna sidang terdakwa rek arindit demo. Atuh dina waktuna sidang terdakwa nu kuduna digelar jam 8 teh akhirna ngaret jadi digelar jam 11 da kudu nertibkeun heula ratusan, atawa mungkin ribuan jalma demo nu ngarangsek hayang asup ka arohangan sidang nu harita ngahadirkeun terdakwana nyaeta Roni nu bisa hadir di rohangan sidang kudu make mobil rantis. Mobil polisi Brimob nu jiga tengwa jatea. Podarantah si koplok teh. Hukum mati Pak Hakim. Cacat babelungna. Nu cing jorowok ge, tararik ti ditu ti dieu bari sawareh ngacung-ngacung spanduk nu eusi intina masyarakat mentaroni dihukum mati. Atuh nempo kitu maah, Roni nu ti sababaraha kali sidang kekeh nolak maehan Erna. Harita maah ngaku oge da meureun sieun ari kudu dipaehan kunu daremo maah. Mung abdi maah, nyuhun keun tulung, hampang keun hukuman abdi, Pak Hakim. Kitu ucapan Roni panungtungan di hareu paun hakim bari ngadepong-depong keun beu ngeutna anu pias dibarengan awakna nu ngadegdeg. Geus, tang si koplok ayeuna maah ngaku. Sawatara, di tengah kurumunan jalma nu demo, Toni nelepon tatang bari kudu rada jojorowokan jeung gumbira lantaran salah sahiji misina pokna geus sukses.
ngagalang karyawan pabrik supaya aremosi ngadesek pangadilah nepikeun ka anga bebas keun Roni nu disebut antek-antekna Pak Aswatama salah sahiji beurit santung nu geus ngagares duit nagara. Pak Aswatama nu malah seuri nempokeun Roni nu dedepongan hareupeun hakim dina TV nu aya di rohangan selna nu pepek ku alat-alat elektronik. Eta oge cok beja mah mun beurang. Mun pauting mah pindah ka Abungaloan seberangeun selna. Bisa sembal guyon jeung sasama beurit santung laina. Cenah. Penya cenah, katanya. Cenah. Teuing bener henteuna maah. Modar siah Roni. Mun aing nyaho siarna urut pangacakan sia moal ieuh aing nurut ka Asia. Jika nu heueuh oge kudu nyulik si Anita, ari ngomong ke urmale si Rafli, nyahona rek digares Dewi wae ku sia. Gerendengna bari terus nelepon. Teuing kasahangan kadengena jika nu ambek-ambekan. Ari sia teu ngarti-ngarti. Si eta mah embungeun ditransfer. Make duit cash, asup keun kana dus urut mie instan. Awas yah mun salah Dewi. Tah mun ka pengacara aing teuna naon ditransfer. Jeung kade si eta isuksina ka dieu. Aya pigaweun kitu. Kitu cenah. Ngadingi duit di dusan urut mie, bisa kumahaun gedena boah? Teuing, dapak Aswatama sanggeus nelepon kitu teh, katempo sikep nangwiung, bari ngeukeweuk salambar kertas nu kamari dibere ku Buartsi, pamajikanana kamari. Surat segah. Nyuhun keun karlaan akang, teken weh, supados abdi teu kedah ngajukeun ka pangadilan agama. Kabayang pamajikanana ngomong kitu teh meni teger dabari di baturan lalaki gagah, kasep saumuran Samsul Hadi, anakna nu ayeuna ngeusian di pasakitan Bancai. Manehna masih bingung, rek neken atawa henteuna. Rek diteken asaharianeun da ngarumah tangga jeung warsih teh geus puluhan taun, ti paroan jeung bujang. Loba teuing katineung salila hirup duaan nepi ka aboga anak. Pait getir geus bareng dirasa keun. Ari teu diteken, darumasa pamajikan teh geus remen teuing dinyenyeri, komo ngadenge maah, salaki rek judi, rek mabok, masih ngahampura asal ulah dipangsalingkukun cenah. Matak daek teu daek, akhirna surat segah diteken. Ngarla keun warsi digebarku budak ngora nu ngadampingan manehna. Surat nu terus diamplopan, kepeuting rek nitah si Oding, pagawe catering ngarangkep kurir nu sok ditutah-titah ku para napi mun hayang kopi, roko atau akadaharan lain nu geus dipercaya ku patugas, kaluar asup lapas. Di lain waktu, Rafli di imah. Tony eukeur di jalan, heheotan dina mobina bari nutur-nutur treuk nu geus demo ngeupung pangadilan nu akhirna nganyakeun Roni geus salah. Maihan erna jeung divonis 1 tahun 7 bulan da hakim nganggap tuntutan jaksa kurang ngayakin keun. Teu masalah sakitu oge. Nu penting Roni dihukum. Nuhun ton. Ternyata bungah kumaha da jawaban Rafli, bosna kitu waktu tadi ditelepon ku manehna. Sedengkeun tatang lain Dewi, manehna maah keur mimiti ngawauhan Oding nu geus diawaskeun manehna leuwih ti saminggu maah, nepikeun kanyaho kasapoeanana nu akhirna tadi diputuskeun di tepungan, pas Oding rek meuli sangu padang titahan jalma di jero lapas. Pak, sangu keur saha? Jigana bapak patugas lapasnya. Kuring Andi, Pak. Ceuk tatang mimiti ngawanohan bari ngajak sasalam jeung ngaku keun ngaran Andi. Nurutan polisi nu keur nyamar dina film pan ngaganti identitas.
Oding, Kang. Lain pagawe lapas. Kuring mah pagawe katering nu mere dahar napi di jero. Oh, teu nanaon. Ceuk Tatang Dewi bari ngajak diuk Oding jeung pesen kopi 2 gelas keur manehna jeung Oding nu terus uplek ngobrol ngan teu sabaraha kadenge da kasilap-silap ku sora mobil. Ngan teu lila ka tempo Tatang mang meulikeun rokok garpit 2 bungkus keur Oding. Nya pangawas keun mungkul, saha-saha wae tamuna. Sanggeus lila ngobrol karek kadenge Dewi Tatang ngomong kitu. Tenya kitu ungkul, engke urang patepung Dewi di dieunya, kuring hayang geranya ho saha-sahana. Tatang jiga nutup heula obrolan. Ngomong kitu teh bari ngasup keun duit kana saku Oding, aya jigana 1 juta maah. Geus kitu maah Tatang indit tidinya naik angkot jurusan Cicahem Kebon Kalapa. Ngahaja teu make mobilna ngarah teu gampang kabaca. Memang harita maah ngahaja teu lila-lila da karek wau, kemun geus wanoh karek di tepi keun niat intina. Siep. Tang dirurusuh, penahanan Pak Aswatamana oge lila keneh. Santai tapi pasti, Tang. Waktu papanggih manehna jeung oman ka Rafli nu harita maah keur santai ngobrol jeung Tony, di imahna. Bosna teh ngajawabna kitu. Ngeunah da geuning teu kudu garasa gurusu. Awak jaga tah, tong ngagedean wae, teu sehat. Pohanya orang tadi ngaliwat imah maneh, pamajikan tambah bulau duai, Tang. Di paraban naon ku maneh? Nempo Tatang teu ngajawab, Rafli ngalihkeun obrolan ka anu lain nu ceuk pikiran Tatang maah, bos ayeuna hatena keur senang. Ah, Pak Raflina maah bisa wae. Biasa Pak, keur di Garut maah anggap we hayam kampung, kadaharanana ukur hut jeung remeh, ayeuna di dieu daharna diberepur anu syarat gizi, pan hayam buras oge gancang ngagedeanana. Hahaha. Na ari barakatak teh Rafli jeung Tony bareng sareuri ngagari wah keun Anita nu keur sasarean di kamar teh langsung weh turun ka handap. Jigana hayang nyaho meureun, salaki jeung tamuna keur ngaromong keun naon. Urang jadi hayang nyobaan anu lintu, kumahanya rasana. Ampul-ampulan teu Tang. Saterusna Rafli ngomong kitu. Tapi teu dijawab ku Tatang, malah Tony maah kalah ka baluar balieur. Di tempat karaoke aya Tang. Cing pangneangan keun, ngan umurna nu rada ngoraan ulah nu hapeuk jiga pamajikan maneh. Teu dijawab ku Tatang oge, angger Rafli masih nanya ka Tatang nu beungeutna miasan teu puguh rampa. Tong maah ngejawab, ngiceupan Rafli oge teu wanieun dan nempo Ibu Ratu geus nangtung di tukang eun diuk bosna. Tang, kalah ka cicing, bisa teu. Jigana bener ampul-ampulan. Tatang, Tony, baralik maneh, lain mikir target pagawean maah. Ieu deui si godek sarwana. Kabeh nu aya didinya cing buriak. Tatang jeung Tony langsung lompat keluar, sedeng keun Rafli dijawar ceulina, digusur kaluhur. Tuh hayang nuulin tuh maah biedo aya, biwarsih tukang daging aya. Sanepina di kamar, Anita langsung weh norweco bari ngagebugan suku jeung bujur Rafli ku sapu nyere paranti ngebutan kasur. Hahaha, aduh. Bari cacakakakan teh Rafli bari aduh-aduhan ngarasakeun paureus. Aduh naon, dasar mesum. Tali teu dipadulikeun ku Anita nu terus nyepre-nyepret keun nyerena. Eureun sanggeus awakna didedet keun kana tembok bari biwirna dicelemot ngarah jempe. Sebel. Cenah, tapi bari mukaan kancing baju salakina. Rek naon ieu?
Cok Rafli bari nyekelan leungun Anita nuwurek muka keun bajuna. Ih, akang maah. Nya naon heula? Hoyo oong, jawab Anita bari terus nangkel kana tak-tak Rafli jiga narek ngaluncur keun jurus ajul gedang diterus keun ku jurus gerem nilem kana biu heung Rafli nu saharita peu-peu rewian jeung langsung ngomong. Jos! Cenah. Duhapun teun gantung dang weun, rupina dugi ka dieu heula, enjing urang teras keun episode salajengna, permios.